Sia kalau kamu jujur, uang dangdut cek aing teh. Ngahargakeun ieu ek dibeli sabaraha ku urang ek dibeli di duitan. Hah? Ek di duitan sabarahaeun. Ini parah nih. Mang Jack, tak nunggu nama nganetan heula ieu teh ame heunah aing joget ngeplay gini. Anu aing ge lamun teu dihaneutan mah. Joget teh asa teu paruh we teu pede anjir. Ayo si Kipri ke mana? Wong jangan atuh. Jika ada sok boga duit, nyawa ngajak suman. Anjir. Ayo. Ya, ayo diseliratin oleh dangdut ya. Tah cek aing ge aya ieu. Lagi lu mah. Kemana ini segera yak ieu? Aya dangdut di ditu artisna tilu anjing halus. Artis musaena teh ya. Di Sinangwangi di Nusunatan. Artisna ini make rok ini sakieu. Anjir. Buka duit teh. Boga tuh ya. Sumaga naon? Nganetan heula karena jogetna. Banyak dangdut menjadi kokolor gila kita. Alah, cuek aja. Cuek. Yo, engke malah mun geus ngeplay mah moal era. Yo, pete anjir. Urang teh Buru sungsum heula. Ampun ting aya di datang di kieu ampun teh. Buru beli Urang teh geus tobat bah ieu teh tadi nama lah. Tapi da jeung sapoe nama aja lah. Oh atuh. Anjir. Kali-kali 100 pertama 100 bek Halo. Aman pamajikan maneh. Ya betul lah. Ayo. Kamarana ya? Aing ek nempo dangdut ka Sinangwangi dulu tah. Beli geus matung 100. joget. Rek joget. Cong joget. Ya. Oke. Dinu hitanan, dinu sunatan. Artisna beuh pokona mah. Erek sumaneh moal. Ilu, jago sagedengnya. Ada yang ngeon oge si Ken, si Ken mah kana nginum nama beukian si eta mah. Goblok ai kana dangdut masih eta mah anjir ngadenge. Gila si goblok. Beli lapisannya. Heeh. Gawat atuh teh. Gawat, Mang. Budak budak. Ya kok. Ayo kau jujur. Nah sia kalau kamu jujur, uang dangdut cek aing teh. Gitu. Mau di mana mah itu ieu aya. Sekarang dieuna. Dangdut cek aing teh. Dangdut. Sunatan. Dangdut. Aing enggak kasih ngomong aing. Dangdut cek aing teh di Nusunatan. Kudu moal jujur, aing usut mah. Barek, cemplungkeun wae. Goblok untuk aing. Nyari nomor. Lamun aing geus minum siap pencet wae. Pokoknya. Ya atuh. Ayo. Ayo weh. Naon atuh ngeueuh. Aing nyeri kanyu tai sama. Turun. Nah, tuh nyabakan menu kitu. Langan ieu mah kepanasan ya. Nah di ditu. Awas! Awas! Boga duit itu euy, boga duit teh Mang Budak. Boga duit teh Mang Budak. Mana? Cang meuli udud. Orang sawarangan gitu. Uik malilah udud. Engke lamun aya tukang rongsok, si Ucup pangajualkeun rongsok. Pangajualkeun rongsok. Gas, siap masalah eta mah atuh. Engke ke dibere Mang Budak jeung buruhna jeung meuli udud nya. Nya tuh. Uik malilah udud garep. Nya aja botol kudu Ke pangajualkeun ka si Ucup lamun datang ka dieu nya. Tadi dia rongsokna. Ya, tungguan di dieu. Wingi karep heula sakedeung. Siap pokoknya mah. Si Kipek ngajual motor sabarahannya ieu. Rongsok. Cuk. Aman. Yo, kabeneran aya ente. Aing euy. Alhamdulillah alamin ya, Cuk. Aing bingung kita, Cuk euy. Apa sih Kipek? Apa? Cek Kipek apa tuh? Apal. Anu butuhna ngabesenok hareup. Apal. Hah? Apal. Terus aing teu nyambung aja. Jual motor. Mana turun beas karunya? Ayeuna sabaraha? Ayeuna sabaraha? Jual motor. Ayeuna sabaraha? Kumaha sia we pokona masalah gitu jeung nama.
Alus ieu motor mah. Alus ieu motor mah. Anjing siapa ngahina. Alus ieu motor kehen. Alus ieu mah. Nah pada alus. Yo cik cuk atuh sia teh. Ieu mah barang lagi tinggal di antik tinggal itu. Dina lagi Godzilla apa Godzilla geus di duitan ku urang. Hah? Aya sabaraha? Sia goblok ka ngahina ka aing. Cek meuli moal ieu erek. Heeh sok ku urang di duitan sabaraha. Sia mah. Telepon wae ayeuna mah teh. Teu mungkin ieu urang ieu isak di antik na sia mah. Ya dengekeun, geus enak mah DP heula atuh aya kira-kira teu kuat mah. Syukur-syukur lunas atuh sia teh. Urang mah teh ngahargakeun ieu ek dibeli sabaraha ku urang ek dibeli di duitan. Hah? Ek di duitan sabarahaeun. Nya antik. Yo, tah geus. Urang kerek baliknya. Lieur ngomong ge mang budak mah. Geus sakitu. Mereka bilang dari ya sia teh usuk. Eta motor masa mahal kitu ieu dibeli 100.000. Anjing si Ucup. Aduh aing sabarahnya ya sia dek kieutina ya aing kumaha. Aing hayang komicung. Tapi heuh aya untungna oge urang ya. Euna mun di kilo euna beusi 2.000. Oh gitu aya 10 kilo 25 kilo. Itu kena iya anjing lah. Si Ucup mau motor aing. Dek. Geus dijual rongsok? Rongsok geus dijual? Rasa sia teh. Ya, Hah? alhamdulillah Menang. Geus dijual ieu. Hah? Geus dijual ieu rongsok mah geus. Hah? Rongsok geus dijual. Caya, mere sabaraha ka udag. Mere sabaraha ka udag. Keung ke dibere rokok ku aing. Hah? Ke dibere rokok ku aing. Ayo rongsok aya keneh. Asya aya naon, Ade? Ieu rongsok aya keneh. Oh iya kakek kumaha? Kan tadi si Usuk aya geus ka dieu. Nah, tadi dijual. Keula sia teh, kunaon sia teh bersyukur ka aing teh. Bersyukur aing geus pangjualkeun motor ka si Ucup. Aduh. Nah, ngajual motor. Hah? Ngajual motor. Wah, anjing. Aing ngajual rongsok dan ngajual motor. Asya aya naon? Banyak motor aing dijual 100.000. Dengekeun, Ade. Kulo mah sia teh syukuran ka aing teh. Anjing aing syukuran di mana? Buntung aing ge cara nama. Hah? Buntung aing ge cara nama. Nya tuh aing mah hebat, udah gear tuh. Ya, jadi jual 100.000 motor aing. Nya hebat tuh aing mah. Anjing, goblok ya ieu. Maksud aing dijual teh rongsok lain motor. Hah? Motor rongsok gitu nu dijual teh lain motor. Dengein. Kurang salah di wae. Kurang mah. Sia teh aya naon. Anjing motor aing. Si Ade kita. Kasukuan anjing. Ditah motor dijual, ku aing dijualkeun. Ayeuna amuk di wae. Aing hukum komisi. Aduh, aing diberes komisi.